Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang alajengkeun ngalogat kitab Al-Hikam halaman 58. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man saha jalma ra'aita anu ningali man huka man minal muridina ti muridin awil arifina tawa arifin jalmi anu ma'rifat. Muridin jalmi anu ngagaduhan maksud usul. Mujiban halna anu ngajawab an kulli masuila tina saban-saban perkara. Suila anu ditanya man, ai suila tegesna ditanya man, anhu tina eman, minal ulumi buktina pirang-pirang ilmu, alati anu yufidu ngaloberkeun hakana anu ngaloberkeun hakana lati saha Allahu Gusti Allah. Ala kulu bisalikina kana pirang-pirang hatena jalmi-jalmi nu leumpang kabeh, wal mawahibi sareng pirang-pirang paparin. Ala duniati anu bangsa laduni, alati anu yahusu anu nangtukeun Allah bihakulati al arifina ka'arifin jalmi-jalmi ma'rifat. Wa mu'abiron sareng anu ngabahasakeun an kulima tina saban saperkara syahida anu nyaksi man, ai syahida tegasna nyaksi man kan hukana man. Wadako sareng ngasaan man hukana man bibautinihi ku hatena man. Wahia sareng ari masyahida tilkal ulumu eta itu pirang-pirang ilmu, wal mawahibu sareng pirang-pirang paparin. Wa zakiron sareng halna anu nyaritakeun kulama kana saban-saban perkara alima anu uninga man kana man mintil kal ulumi tina itu pirang-pirang ilmu. Atanapi buktina itu pirang-pirang ilmu. Pastadila maka kudu ngalap dalil anjeun. Atanapi tah kudu ngalap dalil anjeun. Bidzalika ku itu mujiban ala wujudi jahlihi kana wujud bodokna eman. Li anna ijabatahu karana saestuna ngajawabna eman. An kulli sualin tina saban-saban pertanyaan. Tak tadi eta nuduhkeun itu ijabat tahu ihato tahu kana ngaliputanana eman bikulil maklumati kana sakabeh pirang-pirang perkara anu dikanyahokeun. Wadzalika sareng ari itu ihato muhalun eta mustahil pihakihi dihakna eman. Qala ngadawuh Allah Ta'ala wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Wa ma utitum sareng teu dibere aranjeun kabeh minal ilmi tina ilmu ila qalilan kecuali kana nu saeutik. Wali annahu sareng saestuna kalakuan sareng tingkah yajibu eta wajib naon mura'atu halisail ngaraksa tingkahna jalma nu nanyakeun. Pakon layakunu tah terkadang tebukti fiba disailina eta tetep tina sapalihna jalmi anu naranyakeun naon ahliyatun ahli lil mas'uli pikeun perkara anu ditanyakeun naon anhu al patakunu atuh bukti naon ijabatu mislihi ngajawab pantarna ba'du minal jahli eta tina kabodohan.
Wa ta'biruhu sareng ari ngabahasakeunana eman an kulli mashhudin tina saban-saban perkara anu ditingali lahu pikeun eman pihi eta tep dina takbir naun ari warna min ifsya isiri tina ngamasurkeun rahasia aladzi anu yajibu wajib naon kitmanuh nyumputkeunana ladzi wa qad qalu sareng nyata parantos nyararios arifin kulubul ahror kuburul asror kana lapad kulubul ahror kuburul asror ari hate ne pirang-pirang jalmi nu merdeka eta kuburanna pirang-pirang rahasia wasiru sareng ari sir ari rahasia amanatullahi eta amanah Allah indal abdi dekeuten abdi fa ibsa'uhu atuh hari ngamasurkeun sir bitabiriku ngabahasakeun anhu tina sir khianatun eta khianat waidon sareng deui fal umurul masudatu maka ari perkara pirang-pirang perkara anu ditingali la yustamalu eta teu dipake pi harina umur naon ilal isyaratu kecuali isyarah wal ima'u sareng tegesna isyarah wastimalul ibarati sareng ari makena ibarat ngabahasakeun pihadina umur isharun eta ngamasurkeun laha kana umurul masyhudatu wa pi sareng eta tetep dina ishar ibzaluha ari ngahinakeun umur summa anal ibarota tuluy saestuna ibarat ngabahasakeun ana hatina umur la tazidu eta teu nambahan ibarat hakana umur illa gumudon kecuali kana samar wan gilakon sareng narima katulak lianal umur zauqiyata kana saestuna pirang-pirang perkara anu bangsa perasaan yastahilu eta mustahil naon idrokuha manggihanana umur zauqiyah bil ibarati ku pirang-pirang bahasa anut kiyati anu bangsa omongan wa dzikru sareng ari nyaritakeunana eman likuli maklumin kana sabasakabeh perkara dikanyahokeun lau pikeun eman dalilun eta anu nuduhkeun ala dami tafriqatihi kana henteu ngabeda keunana eman bainal maklumati antara pirang-pirang perkara anu dikanyahokeun koma wa qad yakunu sareng terkadang bukti pihayatep dina maklumat teh mari naon mah perkara layasio anu teu sah naon dikruhu nyaritakeun eman jadi aya ilmu anu teu kudu diobrolkeun lima karena perkara yalzamu anu tetep alaihi ka anu tetep ma alai kana madzukir minadh-dharari buktina kamadaratan wa qad
Wa qad yakunu sareng terkadang bukti pihaetap dina maklumat naon mah perkara yasiu anu sah naon dikruhu nyaritakeunna emak. 5 karena perkara yalzamu anu mesti zikru alaihi kana emak minal dorori buktina kamadaratan wal pasadi sareng karuksakan wa inkarinasi sareng inkarna manusa lahu ka'man. Qala ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna minal ilmi saestuna tetep tina sawari ilmu kahai atil masnu kahai atil maknuni ai kahayatil mahmuni saperti tingkahna aya nu saperti tingkahna perkara nu disimpen layak ripu anu teu nyaho hakana ilmu sa ilal ulama kecuali pirang-pirang ulama anu uninga billahi ka Allah. Faida adharu tah di mana-mana ngadalohirkeun ulama hukana ilmu ankaro maka bakal inkarhu kana ilmu sahalul giroti jal ahli anu katipu billahi ku ilmu Allah. Waqala sareng ngadawuh saha Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ya ruba jauharin he kaum kaula eta ya qaumi takdirna ya qaumi he kaum kaula ruba jauharin mang pirang-pirang jauhari ilmin mang pirang-pirang ilmu anu saperti permata lau abuhu lamun mertelakeun kuring bihi kana jauhar lakila tah yakin bakal diobrolkeun lika kuring naon anta miman ya budul wasan lapad anta miman ya budul wasan antari anjeun miman eta ti sawarena jalma ya budu anu ibadah man alwasana kana pateko walas tahala jeung yakin ngareken halal sahari jalun pirang-pirang lalaki muslimun anu is muslim tami kana ngocorkeun getih kuring ya rauna narekadkeun rijal akbahama kana panggorengna perkara yaitu anu ngalakonan rijal kana emak hasanan kana anu alus ani kana saestuna kuring la aktumu eta yakin nyumputkeun kuring min ilmi tina ilmu kuring jawahirahu kana pirang-pirang ilmu anu saperti permata jauhar permata kai layaro supaya yen teu ningali al haqqo kana hak sadzul dujahlin anu ngabogaan bodoh jalma bodoh payap tinu maka mitnah dujahlin na ka urang sadayana. Wa qala sareng ngadawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu hafitu apal kuring min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaroba ini karena dua gentong minal ilmi tina ilmu ama ahaduhuma anapon ari salah sahijina jarobaen paba'as tu maka eta nyebarkeun kuring hukana ahad lina si ka manusia amal ahoru anapon ari anu sejen palau basastu maka eta lamun nyebarkeun kuring hukana ahor lakototum tah yakin neuteuk
aranjeun kabeh miniti kuring hadal hulkuma kana ieu genggerong walida salang tina kulantan lakoto tum kutila dimaotan saa al halaj nami jalmi bi ibsa isyai'in kusabab ngamasurkeun hiji perkara mindalika tina itu akhor ai sukola kusakira nyarios hal halaj mapil jubah ilallah teu aya tetep dina jero jubah ilallah kecuali ari Allah wadalika sareng ari ma pil jubah anna ahlallahi eta saestuna ahli Allah yudrikuna eta marendakan ahlillah wujudallahi kana ayana Allah pil asyai dina pirang-pirang perkara ari ai kiamah tegasna ngendalikeunana Allahu kana asya ngendalikeunana Allah ki anak kiamahu Allah biha kana asya hadihi sareng ari ieu mah fil jubah goyatuma eta antekna perkara yamlikuna anu ngamilik ahlilah ayu abiru kana nganabirkeun ahlilah bi kana ma an maksudihim tina anu dimaksud ku ahlilah wa ila sareng lamun teu goyah bahwa tah ari mafil jubah amrun eta perkara eta hiji perkara la yudroku anu teu dipanggihan amru ila bidzauqi kecuali ku perasaan wa qaddukna sareng terkadang ngasaan kami bihamdillahi kalawan muji ka Allah pamasdukuma atuh ari anu dituju ku perkara suila anu ditanyakeun emak wa ma jeung perkara suhida anu disaksikeun emak wa ma jeung perkara ulima anu ditanyakeun emak wahidun eta anu sahiji wae namayah talipun jeung pasti narima beda-beda maksud bi'tibari suali ku ngarekan pertanyaan anu tina ma ulima wa ibsaihi sareng ngamasurkeun ma ulima bil ibarati ku ibarat wa umum dzikrihi sareng umum dicaritakeunana ma wallahu alam.